Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Rampes. Kumaha? Damang sadayana. Iya. Alhamdulillah damang. Alhamdulillah. Ya, sok sanaos ayeuna urang masih belajar online-nya, urang masih kedah belajar ngalangkungan tatap maya, teu acan tiasa tatap muka langsung ka sakola. Terus sawios nu penting urang tetap belajar sadayana kanggo kesehatan, kanggo urang sadayanya gitu. Nah, ayeuna mangga Arya sok pimpin ngadoa heula Arya. Ngadoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa rengse. Urang dinten ayeuna tadi kan Ibu atos dina WA tos nyembarkeunnya absen mangga di LMS sok dieusian absenna. Oke dina ieu oge dina daftar hadir oge pan katawis dina daftar hadir Zoom ieu ge nya aya saha wae gitu. Nah, kanggo pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna urang bade diajar ngeunaan novel ya, novel Sunda. Nah, cobi Ibu di dia aya sababaraha contohnya aya nu pernah ningal teu? Ningal we heula ieu mah pernah atanapi henteu nya. Tah, ieu coba. Pernah, Bu. Pernah, wah hebat. Iya we atuh tah, anu paling terkenal, anu piraku teu apal. Tah, iya. Pernah Bu. Nah, Ibu atas ngadamel PowerPoint ngeunaan novel ya. Nah, di novel ieu kompetensi dasar teh nya jadi kompetensi dasar ku hidup kedah dicapai teh nyaeta nu kedah dilaksanakeun teh nyaeta engke hidup nganalisis si novelnya, terus struktur novel sareng unsur kabahasaan nu aya dina novelnya. Terus tujuan pengajaran teh nya di dieu peserta didik atau hidup kudu bisa ngaidentifikasi si jeung jenis novel Sunda sesuai jeung kaidah-kaidahna. Jadi engke novel teh aya jenis-jenisna nya gitu. Lajeng hidup oge kedah tiasa nganalisis struktur intrinsik novel Sunda. Nah, KKM-na masih sami, masih 75 ya KKM-na. Cobi, Mutia kantos ningal teu ieu novel ieu Mutia? Kacan, Bu. Kacan. Neng, coba Neng. Neng. Novel ieu Neng. Kacan, Bu. Kacan. Sawios. Tah, ieu oge sami novel. Cobi ieu ge novel bahasa Indonesia. Aya nu pernah ningal teh novel ieu? Tabita pernah ningal teh novel ieu Tabita? Kacan, Bu. Acan, padahal ieu novel bahasa Indonesia loh. Kira-kira naha bet Acan pernah ningal novel ieu Tabita? Soalnya kan nama novel teh fiksi gitu. Jarang aya nu Ya, pami novel mah tahnya ku Ibu diuningakeun ka sadayana yen novel teh memang fiksinya. Novel teh carita fiksi, carita meunang ngarang, sanes pengalaman pribadi terus dicaritakeun deui sanes curhat gitu nya, tapi memang fiksi novel teh. Siti Nurbaya nya tah ieu novel tadi teh saur Tabita, novel mah fiksi Bu, muhun leres. Novel teh memang carita fiksinya, carita meunang ngarang, anu jalan caritana panjang. Tah, novel mah sabuku kieu teh tah sahiji judul nya. Tah lamun misalna carpon mah kan sabuku kieu teh aya sababaraha judulnya. Ari novel mah hiji gitu. Biasana tamat hiji buku, tapi aya oge sih novel anu sababaraha bukunya. Tapi pasti aya non alur atau kejadian anu ditamatkeun heula di hiji buku eta gitu. Nah, novel ieu panjang sarta diwangun ku basa lancarannya. Lancaran teh janten prosa sanes puisi ya.
Jadi nulisna berparagraf, henteu siga puisi sabaris henteu sapertos gitu ya. Nah, dia sejarah novelnya asalna pengaruh di luarnya tos pasti nunamina urang negara dijajah. Jadi aya pengaruh di luar anu lebet ka urang gitu. Nya pengaruh ti Walanda. Ieu asal kecapna tah novus novelus gitu nya. Teras jantan novel. Novel Sunda nu munggaran nyata baruang kanu ngarora ya. DKR Dewinata tahun 1814. Ieu novel Indonesia munggaran Ajab dan Sengsara Milari Siregar tahun 1820. Nya ayeuna mah sadaya janten itos sarerangnya. Tah ieu ge judul-judul novel anu sanesna lah tah. Aya Baruang Kanu Ngarora, Pangeran Kornel, Gogoda Kanu Ngarora. Tah, lajeng di dia aya jenis-jenis novel dumasar anu maca. Aya novel barudaknya di dia novel budak teh berarti kanggo bacaeun budak nya. Tah nu kadua aya novel rumaja. Tah, ieu aya novel dewasa. Ayeuna aya novel berdasarkan eusi. Nah, novel berdasarkan eusi mah tah di dieu teh aya novel silih asih, aya novel kulawarga, sosial, misteri, sejarah, sareng jiwa ya. Nah, ieu novel silih asih biasana muncul urang mah siga novel cinta-cintaannya nyaritakeun kisah asmara, cinta palaku, aya lain eta, cinta pabaliut, lalangse, sareng manehna. Lajeng novel kulawarga di dia aya pipisahan sareng puputon ya. Lajeng novel sosial aya Lembur Singkur. Novel misteri aya Laler Bodas sareng Si Bedog Panjang. Ieu novel sajarah tah. Teras novel jiwa ieu contohna Arca ya. Tah, ieu barcode-na QR code-na tiasa di-scan ku hideuk kanggo. Jadi di dieu teh aya video guru saminya anu macakeun ringkesan novel Demung Janggal. Ayeuna ibu bade masihan heula ieu nya siga kuis lah ieu mah. Aya di dieu teh ibu ngalebetkeun 15 judul novelnya. Tah, cobi sok di dieu saha nu tiasa mendakan judul aya judul novel naon wae di dieu. Abdi Bu. Sok, naon? Novel naon? Judulna Pipisahan. Nah. Saha ieu teh? Mutia. Mutia. Yo, sadei. Ibu mendakan Bu. Pasihan poinnya, ku ibu langsung di pasihan poin ya, Mutia. Sok, sadei. Ya, Abi mendakan Bu. Saha dikonya? Mohon. Sok, diko naon diko? Ya Bu, budak teuneng. Iya. Mohon. Ya. Mohon. Diko. Abdi Bu, Saya teh. Renda Bu. Oh iya, sok. Renda Nur Valen. Ya Bu, Arca Bu. Arca. Nah, iya nya. Ya, naik. Arahna Kak. Luhur. Miring. Pokoknya tos katawisnya ya nu Arca. Renda Nur Valen ya. Tiluan dah. Rivaldi Bu, Rivaldi. Novel naon Rivaldi? si Paseur. Oh iya nya. Tah, color satu. Mohon di kanan Bu. Rivaldi. Abi, Bu. Teknik poin. Bu. Hadi. Tapi Arif Arya. Lalangse Bu, Lalangse. Aya di. kalau mopat. Tah eta Bu. Oh iya, leres. Tah, nya. Ibu mendakan deui Bu. Ya, ayeuna mah kanggo sementawis nya engke hidup di bumi pamintos rengse ieu teraskeun deui pilari pokona ibu di dieu ngalebetkeun aya 15 judul ya. Aya 15 judul novel sapertos kitu. Nah, ayeuna mah ieu heula lah tadi kan ibu tos masihan materinya dina PowerPoint, manya ibu wae ayeuna mah hidup anu naros. Bu, Nabil bade naros, Bu. Nabil, oh sok, Nabil pada naras naon Nabil? Upami novel silih asih teh, kaasupna novel remaja, tetapi novel dewasa, Bu.
Benten-benten aya anu tiasa dikonsumsi ku remaja gitu, aya oge novel silih asih anu kalebetna dewasa. Biasana anu kalebet kanggo kategori remaja mah silih asih anu masih cinta monyet atau anu PDKT gitunya ngeceng gitu, anu tokoh-tokoh budak sakola tak eta biasana novel silih asih nu tiasa dibaca ku remaja. Tapi pami misalna silih asihna masalah rumah tangga gitunya eta anu tos leuwih luhur lah permasalahanana gitu, tak eta mah atos lebet karena kategori bacaan dewasa gitu. Margi kan pami misalna dibaca ku remaja ge cantang tungatos remaja teh gitunya. Ku ibu bade bagi kelompok genepan. Nah, oke kinten-kinten bagi kelompokna bade ku ibu atau napi bade ku nyalira? Ibu. Ibu aja, Bu. Nah, tapi eta kan kanggo mingguan payunnya. Janten oke ku ibu di share deui kelompok anu kenging ngadamel ibuna ya. Kang oke Siap, Bu. hidup ngapresentasikan tentang si novel Demung Janggala teh nya. Novel Demung Janggala anu tadi ku ibu tos dipasihan linkna. Cobi ajeng sakali deui diuningakeun deui kesimpulanna jadi novel teh naon jeung? Novel teh nyaeta carita rekaan anu panjang biasana aya nabi pangarangna, jalan caritana biasana kompleks. Iya, tah. Jadi nu sanesna ayeuna tos terang nya naon anu disebat novel teh. Tah. Aya nama ibu aya soal deui nya. Novel teh jadi naon? Tahan teh ajeng. Sok, naon jeung? Novel nyaeta carita rekaan biasana aya nami pangarangna. Leres pisan ajeng. Lajeng soal anu kadua, cobi anu kalebet novel berdasarkan jenisna tadi aya novel naon wae sanu bade waler. Bu, ku Nabil, Bu. Nabil, sok Nabil deui. Aya 3, Bu. Ya. Nah, nyata novel barudak, novel remaja, sekarang novel dewasa. Contoh novel barudak mah, contohnya Siga Budak Teuneung, Cipater, Guha Karang Legok Puri. Novel remaja mah, aya Cinta Pak Baliut, aya Rini, aya Bentang Pasantren, upami novel dewasa mah, Kodok Si Rajapati, sareng lain eta. Iya, leres bisa Nabil lengkapnya. Tah, ayeuna nu katilu patarosana sami jenis-jenis novel tapi nu dumasar anu tiasa noveler. Tabita. Tabita. Aya novel silih asih, novel kulawarga, novel sosial, novel sajarah, novel misteri. Iya. Lajeng ayeuna ieu tah, saha nu tiasa ngawaler. Naon bedana novel sareng carpon? Nisrina atas di unmute. Novel mah karangan panjang, carpon mah pondok. Tokoh novel biasana loba, mun tokoh carpon mah biasana hiji. Jalan cerita novel biasana kompleks, jalan cerita carpon mah biasana basajan. Terus, nah, sapatos gitu. Sakali deui ku ibu deemutan, anu kelompok tadi, engke ku ibu di-share-nya, pami ku ibu tos di-share, mangga langsung diskusina dina grup WA wae nya kanggo ngadiskusikeun si novel Demung Janggala teh. Tah, pami misalna atos rengse dikerjakeun, engke langsung dikerjakeun di post di GCR nya di Google Classroom. Ibu atos ngadamel roomna di Google Classroom-na entos aya. Teras masih kelompok eta keneh engke dina pangajaran basa Sunda salajengna nyandak hiji buku novel, hiji judul weh nya sakelompok hiji judul.
kanggo dinten ayeuna nu paling seueur ngajawab dina kuis tadi sareng patarosan anu tadi janten dinten ayeuna teh aya Rivaldi, Tabita, Ajeng, Mutia sareng Bella nya. Tah, sareng Nabi. Janten aya dicekapkeun heula kanggo pangajaran dinten ayeuna. Hatur nuhun anu atos ngiringan, mugia ilmuna manfaat. Ya, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.